Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu di mana bae ayana. Bilujeng patepang deui sareng sim kuring Mang Anggang juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Kumaha sararehat mitra, nuhun upami sararehat mah eta nu Mang Anggang ditateda siang kalian wangina supados urang sararehat lahir tumekaning batin. Hatur nuhun kanu parantos manco kinya adina tungtung dongeng Mang Anggang disenggol-senggolnya supados rineh sareng tengah wagel kana jejer caritana. Mangga mitra supados teu nyakolong teuingkan waktos. Urang barandungan heula sakedap tungtung dongeng dina episode anu kamari. Salit we supados nyambungnya mitra. Ieu mana naskahna? Yo naskahna mana anu ieu? Hah? Nggak ada. Nggak masuk, belum masuk. Kirim lagi. Mangga mitra supados teu nyangkul ngeutingkan waktos urang barandungan heula sakedap tungtung dongeng episode anu kamari salit we supados nyambung. Lah kadalah datang deui tajurig teh kudu beunang si ayeuna mah. Cenah bade ceg deui kana kuli malah teu poho bade nyokot bedog bogana pribumi anu diselapkeun dina lincar saung. Manehna leumpang ka katayapan bade ngadodoho incaranana. Breh Bagong gede pisan keur jongjon we ngagaresan pare dina jajaran sisi. Dohot demu ngadeukeutan sakadang Bagong anu keur jongjon mah pralan dapuran pare. Ngahaja di deukeutan heula bisi molos deui kawas anu tadi. Barang geus deukeut hea cenah ngan gabers we kulina ditotogkeun kana lebah walikat Bagong. Puguh atuh meuni nanggal pisan. Guik Bagong teh ngaguik, tapi bubuhan Bagong geus nunggal, malah boa-boa garung. Karek ku sakitu mata can wakarubuh, malah terus malikan rek narajang. Untung maehna rikat, barang rek ngagadil, demung sakilat mundur salengkah bari ngayunkeun badogna. Hiuk bres, beneran pisan keuna kana lebah pundukna. Tapi mitra, sakadang Bagong teh beuki tambah tatuna malah beuki edan ngamukna. Bagong edan ieu mah Bagong bayangan mitra, untungna kuli anu nancep teh telepot deui bubuhan ruruhitna geus ngait di jero. Tah dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng episode anu kamari kumaha salajengna mitra. Mangga urang barandungan bae kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu gagang kuli kudemung gancang dirawel. Kalayan teu asa-asa deui gabres bari terus didedetkeun. Hiuk Bagong ngababuk satakerna. Tapi kumanehna henteu diaduan malah diberean. Da lamun sarua padogong-dogong mah tangtu bakal manehna anu eleh tanaga. Malah teu mustahil gagang kulina oge terus potong. Sajongjongan mah demung teh hantem di bawah pupuiran bari papelit-pelit. Ngan bubuhan itu mah sato bari awakna geus darwang tungtung namah Bagong teh terus ngalumbruk. Bari guguikan tarik pisan. Da geus taya deui peta pikeun ngalawan. Geus leuseuh kitu mah kuli teh dibebaskeun deui tepi kaparat kana taneuh. Akhirna sakadang Bagong ukur bisaeun sasegor. Sakarat nu antukna teu usik teu malik deui Bagong paeh sapada harita ngajolor jadi banusan. Bangke Bagong anu sakitu ngalinggirikna durugdug disared kadeukeut saung lumayan matak ngoprot kesang. Jaba urut bieu jogol oge manis sakitu matak capena.
Cacak lamun eleh pelit mah manehna oge tangtu bakal cilaka. Santena kagadil-gadil wae mah kudu. Mitra kaum dangu parat tepi ka balebat manehna nyaring ngadadak jadi leungit pitunduheun. Telila reket kadenge sora palupuh lol si Aki ti jero saung bari jeung katembong ngan sirahna wungkul. Har geuning geus caang. Nah kita dihudangkeun jaluk. Pokna bari terus nangtung nyamperkeun kaluar jurut turun ti saung. Gogna gog nyang hareupan durukan anungan kariruhakna. Oh karunya tudak Aki maniti berarek digeingkeun teh. Omong Demung. Barang ret kana bagong si Aki katenjong ngarenjagna. Geus pae Aki. Omong Demung deui bari nyerenge. Sugan teh lain bangke lu. Cek si Aki bari nyamperkeun bangke anu ngajungkiring terus digulipakeun. Bet asa kakalaeun teuing bagong sagede kieu bisa tubuh ku sorangan. Omongna deui bari gogodeg. Mitra kaum dangu. Tungtung nak mah Demung teh terus nganjrek di saung si Aki. Kitu we sagawe-gawe itung-itung mihapekeun beuteung. Pribumina sorangan nyaheun deui. Pokna oge tong teuing lunta kadayeuh cenah ari sakadar ngan butuh ku gawe mah. Salila cicing di dinya Demung henteu loba carita ngeunaan dirina. Kabeneran deui si Aki na oge tara tetelepek tumanya. Najan kitu geus mimiti tumuwuh hubungan batin antara manehna jeung pribumi. Demung asa manggih deui tina sabagean duniana anu geus lila putus sabab salila matuh jeung indung bapa kukutna anu karasa jeung katarima saban poe ku manehna teh ukur hal-hal anu basajan pisan anu jadi bahan obrolan sapopoe salila kukulibekan di dinya. Tacan teuing aya obrolan anu berasna ka dunia anu leuwih lega. Beda deui jeung si Aki. Beda deui jeung ti si Aki obrolanna meuni karasa ngeusi sabab rea kanyahona. Anu matak manehna jadi betah darea pisan pulunganeunana. Gancangna carita nincak poe kalima waktu manehna balik ti wahangan tas mandi. Nah atuh di saung geus nyampak dua sobat bapa kukutna. Nu tayalian iwal ti si Jangkung jeung si Joban. Rada luas manehna teh da geus teug dina hatena tangtu keur neneangan dirina anu matak datang ka dinya oge. Tah geuning datang budakna tah, cek si Aki. Alo. Iya aya nu nyusulan hidup ya. Geus sabaraha poe cenah aprak-aprakan neangan tah. Beh nya. Tong kamalina teh atuh minggat teh mong. Omong si Joban. Anyamong karunya tuh kama anu unggal isuk midangdam. Baturna nu tayalian iwal ti si Jangkung milu maidan. Dikitukeun Demung teu ngomong. Hayu orang balik mong. Ah moal. Tembal Demung pondok. Naha? Tanya si Jangkung. Ah geus dayang cicing di ditu. Entong luluasan gitu mong iya. Nah teu karunya kitu kama. Ditanya samodel kitu Demung teu nembal. Ya mah koe atuh dicarekan ku kolot sakitu mah. Bakat kunyah eta teh mong. Omong si Jangkung deui setengah nyombo. Bejakeun we ku Mamang uing mah moal balik kitu. Ngadenge jawaban ti Demung samodel kitu si Jangkung jeung si Joban silih pelong. Maranehna geus apaleun kana sifat adat-adatan anak kukut sobatna teh anu ngagurat batu. Lamun geus carekna kitu heserek dionget-onget. Ari rek terus dipaksa lain pihadeun tangtuna oge. Lan mohon si Mamang anggang deui wae ya mah. Mun yang kapelem we tukang dongeng teh. Cagur. Bah,
Nyari ke kampung diajak balik mah. Mamang mau bisa maksa. Ngan pepe aja. Demong. Ulain kati dia nya. Ulain kati dia. Ngara. Lamun ada naon. Babari nyusulan anak. Omong si Joban. Ah perkara cicing mah nya kumaha uwing we na make rek pipilueun ngatur. Tembal Demung dikitukeun dua anak teh anu ngomong. Nyakeun da moal ka mamana ieu. Omong si Aki ti ditu mah mere jalan anu lantip. Bejakeun we betaheun di dieu kitu. Mitra kaum dangu geus jenek kitu mah. Leos dua anak terus amitan. Nah teu ingat ka kolot gitu lo. Si Aki nanya sanggeus semahna arindit. Ah henteu Ki. Tembal Demung pondok. Teu meunang kitu. Burung palung oge kolot urang sorangan. Ah da lain indung bapak pituin ieu. Har. Nah kumaha kitu sabenerna. Kuring mah cicing didinya teh dikukut. Si Aki gogodeg bari pok cacarita deui. Kutan gitu. Nah hari lu anak saha gitu. Ditanya ku si Aki samodel kitu Demung teu kanembalan. Dina hatena malah timbul pertanyaan-pertanyaan. Nah mending dibejakeun wae kitu lalakon hirupna teh. Manehna lila nimbang-nimbang tapi akhirna mah teu burungpok. Panjang Aki lalakon kuring mah. Pok atuh bejakeun sugan Aki bisa merebong bolongan. Nya akhirna mah terus kumanehna dicaritakeun lalakon hirupna. Sajeroning kitu teh paroman si Aki ngadadak jadi robah. Jiga-jiga nu hayang gagancangan ngedalkeun eusi hatena. Ngan kagok ku dongeng anu telacan tutug. Na atuh mitra. Reng sedemung janggala balaka perkara sajarah kahirupanana. Ngan gabrug we si Aki teh ngagabrug bari ceurik. Aduh, lo paingat atuh lo paingat. Cenah ceuk si Aki bari terus ngagabrug. Paingat Aki geus beda rasa. Geuning hidup teh incu Aki. Tong kapalang ayo namanya nyebut Aki teh da jeung nyana. Demung melohok teu ngartieun. Incu. Bet asup kuaraneh teuing ieu teh. Cek Demung dina jero hatena. Ya lo. Lamun diterangkeun mah indung hidup teh ka pialo Aki. Yang hidup teh pihak indung nyata mantan cutak Cianjuang. Apan anjeunna teh lanceuk Aki. Ngan bedana teh anjeunna mah katut tundayanana jara di Menak. Ari Aki kalah milih jadi bulu taneuh. Omong si Aki rada dumareuda. Atuh sanggeus nampak katerangan samodel kitu teh si Aki mah kakarak we manehna teh ngarti kana duduk perkara anu sabenerna. Anak kitu nya atuh lain anu lian si Aki teh najan geus rada lair oge. Oh, nah akibat masih sian ngadon ngababakan Aki. Demung tumanya. Eta oge panjang kalakona lo. Tapi lamun dicindekan mah Aki leuwih bogo hirup ngandalkeun tatanen batan jadi Menak. Lain naon lo. Hirup ngandalkeun tina tani mah muklis ladang kesang sorangan. Tapi najan kitu Aki teu mapohokeun wiwitan sorangan. Sanajan hirup di lembur singkur oge ari kana urusan di dayeuh mah Aki teh sok rajin nuturkeun. Lain rek ngagulkeun maneh kusabab dianggapna rada beunta Aki sok kalulutan jalma rea. Lain rek culangung Aki ari Aki teh naon Aki naon namina lengkapna. Aki Rangga jalu Tembalna. tah ayeuna cing terangkeun saha bapak kukut hidup teh. Tanya Aki Rangga. Demung terus nama nerangkeun satarabasna da ceuk pikiranana lain dihareupeun sasaha ieu.
Tah kitu kasang tukang jengkayan kehidupan kuring sanggeus dikukut teh Aki anu matak pantes lamun kuring garihal tur tapa kana tata titi duduga peryoga da kitu kebiasaanana. Cek Demung. Aki Rangga unggut-unggutan. Ayeuna mah kieu we atuh lo. Cek si Aki sanggeus rada lila teu cacarita. Tapi ieu mah lamun hidup rek ngagugu karena omongan Aki. Asal leuwih hade lamun hidup balik heula. Tobat lain Aki rek ngusir. Engke mah lamun hidup hayang ka dieu deui bae teh teuing keun da moal disah-sah ku Aki oge. Lain kunaon lu indung jeung bapak kukut hidup sakit tugas kaheseanana eta teh. Asa teu hade lamun hidup ngaleos kitu wae. Kumaha? Demung tegancang ngajawab, tapi sabada dipikir-pikir nya aya benerna omongan si Aki teh. Nah aing bet ngagugu we nafsu. Tapi kapundung teh kalalanjoan kitu cek pamikir Demung dina mangsa harita. Nya atuh Aki kuring rek balik heula. Pokna sanggeus rada lila. Tah gitu. Mun hidup rek balik deui ka Aki. Kudu pupuli heula sing bener. Asal hidupna aya karepkeun ku Aki rek dijejehkeun. Bisi hayang masantren keun ku Aki dijejehkeun. Heuh kitu deui lamun hayang nyiar gawe ka dayeuh Aki sayagi nganteurna. Piraku teu jadi mena kapan hidup teh lain anak si itu si eta. Ngan lamun hidup aya niat ku maula ka pangagung di dayeuh. Halus nama ulah ayeuna. Engke we lamun geus ganti lalakon eta tuh da ayeuna mah asa kuloba dedengean. Nya Ki ngan hiji kahayang kami anu pangberatna teh. Aki nyaeta hayang panggijeng si Acek Aki. Keun ku Aki bakal di bantuan jalu anu sakirana mampu mah. Nada amit atuh Ki. Nya mun pengisu keneh jung didoakeun sing salamet. Omong si Aki. Mitra kaum dangu kocapkeun di lembur janggala dipadumukan Abah Demung katut Ambu Demung. Saha anu teurewas tuda kakarak oge cikeneh anu dijurungan neangan datang mere laporan ari ieu anu diteanganana betjol sorangan. Teu kudu hese deui nyusulan. Paroman bapak kukutna bet jauh tina panyangka teu ambek teu singeuning malah katenjona bangun anu sono waktu manehna ngurunyung teh. Geus puguh deui ari indung kukutna mah maneh teu serik ngarontok jeung dicengcirikan bawaning ku atoh. Syukur Demung, syukur. Tadi nama kumaha teh jeung ku Abah rek diteang ka ditu. Hadina wae kaburu datang. Nah atuh manika malinahan indi teh mah teh jalu. Omong indung kukutna. Guys, dong diajak we cacarita mana sina dahar anggur si. Cek bapak kukutna.
Ambu Demung duduk dadak ka dapur kaprak-kaprak nyayagikeun dengan kejo. Gen-nagenkeun pendil kana hawu kepoh-kepoh niupan seuneu. Nejo kitu mah hate Demung Janggala ngadadak leeh. Breh pisan kanya indung kukutna teh. Asa teu tega ninggalkeun. Pokna dina jero hate ngomong, Ah, tada teuing bakal nalangan saweunana lamun aing nyingkah deui ti dieu teh. kitu sekerentas Demung Janggala dina mangsa harita. Demung, nah make kudu ini teh mahal tuh. Bapak kukutna muka carita waktu diuk di patengahan paduduaan. Kapeutingnakeun angin leutik ngahiriwir nebak nadang daunan sora jangkrik pating karik-kerik di sarada patembalan jeung sora gaang oge sora londok di kebon ganyong. Demung rada lila rek nembalan teh make ngalenghap panjang heula. Uing teh asa ku teu ngarti nanyo sikap abah teh. Nah harita mani poporongos kitu rarasan asa teu salah-salah teuing uing tu manya kitu teh abah. Ampun we atuh dewe. Harita dewe kalapasan. Eta tuh da pedah silaing tu manya wae ngeunaan perkara anu ku dewe kacida disimbutanana. Atuh kudu haban disimbutan we atuh abah. Kahiji apan uing teh geus dianggap anak abah, jadi geus tong aya rusiah deui atuh. Kadua uing teh geus gede. Pamohalan pisan lamun abah terus-terusan nyebutan perkara. Dari Laila oge kuing bakal kanyahoan. Malah ayeuna oge geus mimiti karampa naon anu sabenerna disebutan ku abah teh. Demung. Tembal abah Demung alias si bewos sorana semu alon. Lu masa dewek teh salah lincah. Tapi si laing kudu ngarti naon pang da dewek boga lampah kitu. Dan dewek oge nyaho atuh ngabadog jeung ngarampas bakaya batur teh lain pagawean bener. Cacakan dewek ukur jalma balilu geus boga pamadegan kitu. Atuh komo si laing anu saeutik narada mangarti da turunan menak. Demung ngarasa reuas barang ngadenge bapak kukutna nyarita kitu mah. Teu sangka tina panyana bieu mah nyebut geus bisa rada ngarampas teh lain kadinya maksudna. Najan kitu mahna teu nembongkeun ka kaget. Naon sababna abah bet kitu peta? Panjang lalakona mah. Panjang deuleu. Tembal abah Demung bari neuteup ka jauh ka pasir anu katembong semu paul. Nu gadingding hareupeun imahna nu kacangan ku cahaya bulan nu kakarek moncorong. Asalna hirup dewek teh lubak libu. Da puguh boga kolot rea pakaianna. Ngan wae dina hiji waktu umur dewek nincak belasan tahun. Kahirupan kolot dewek terus ngagejret. Sabab aya anu ngagerejud kolot dewek katipu ku hiji jalema. Lain wae semet bakaya ledis tapi deui kolot dewek tepi ka hanteuna. Atuh hirup dewek jadi kadungsang tepat beda ti si laing pengalaman hirup dewek teh. Pengalaman hirup dewek teh beda ti si laing mong. Cenah bari ngusap beungeutna sababaraha kali. Geus kitu mah pok deui nuluykeun caritana. Kan bedana teh si laing mah pancaran menak ari dewek mah sudagar. Kusabab ngarasa dikakaya deungeun tapi kadina diri dewek timbul niat hayang males. Dina dada dewek salawasna aya rasa cecep anu teu bisa disieuhkeun. Ari Mang Akung jeung Mang Johan kitu deui alasanana. Teuing mananehanana mah. Jigana mah lain geus aya bakatna kana rampog meureun. Dan dewek tara carita lalakon sorangan ari lain ka indung si laing mah. Nyaina ka si laing dewek dodongeng teh. Tembal bapak kukutna. Tapi najananya dewek kasebutna begal. Dewek tasan kungsi ngagunasi ka jalma anu katalang sara. Can kungsi dewek mah samodel kitu teh. Atawa anu katonjona ku dewek taranyieun sodeka kitu oge euy. Sanyana dewek teh ayeuna geus langka. Nyaeta ti sabrak aya si laing we.
Kahiji sabab umur geus maju ka kolot. Kadua na era ku si laing. Kamari mah kapaksa maling kuda oge da ku hayang nyenangkeun hidup. Hada sadar dewek oge sabab umur geus maju ka kolot mah geus hese kana sagala-galana. Tah ayeuna dewek geus sacarita rek kumaha wae anggapan si laing ka diri dewek kumaha karep ngan we teu sempat ieu kaharep. Dewek rek eureun tina eta lampah goreng teh. Teu kudu eureun bah. Omong Demung. Kacidangaran jugna barang anakna ngedalkeun kekecapan kitu teh. Eta tudas sama sekali teu disangka. Kumaha teu kudu eureun. Nah dewek teu salah denge ieu teh. Nya teu kudu eureun. Malah uing rek miluan. Tembal Demung tandes. 2 kali tah ngarenjagna teh. Abah Demung teu ngomong kalah mencerong beungeut anak kukutna. Abah tong kapalang bah. Demung neruskeun caritana. Urang tempuh menak anu aya di dayeuh. Si laing teh riwan Demung mek jeung hayang nempuh menak di dayeuh sagala. Teu riwan bah. Uing sagemblengna sadar tiba heula uing geus boga niat hayang males pati. Males pati ka saha? Kudu pugu heula atuh tong janji ka saha wae. Apan bieu geus dieceskeun? Kapang agung anu aya di dayeuh? Nah yakin yan itu anu boga dosana. Pokona mah bah, maranehna anu ngalantarekeun uing ka talangsara teh. Tangtuna oge ayeuna geus jadi papayung ukur, geuning Abah sorangan oge mulangkeun ka nyirita jadi ka saha wae. Nah Abah yakin yen sakur jalma anu kungsi ditandasa ku Abah teh geus eces kasalahanana anu langsung karasa ku diri Abah. Demung kalah malik ngawal-walkeun. Tapi beda Mung antara pakarepan si laing jeung naon-naon anu geus dipilampah ku dewek mah. Omong bapak kukutna. Dewek mah teu bari gendag-gendag anu keur jadi papayung nagara. Saperkara da memang dewek teu boga urusan jeung menak. Ari pakarepan si laing ayeuna ceuk dewek mah mahiwal pisan. Sabab sarua wae jeung asup kana enggon maung eta teh. Nah si laing rek sosoroh kojor. Bah, karep uing moal bisa dihalang-halang bah. Jeung moal bisa disingsiran ku sakitu. Pokona mah teu isukan nya pageto. Teu pageto bulan hareupna bah, bulan hareupna tacan parang keneh. Taun isuk pokona mah arek. Ngadenge paniatan anu sakitu dariana bapak kukutna teu nempas. Terus deui bah, uing mah moal rek gumantung ka Abah. Ngan ari satadina mah uing teh ngarasa atoh dumeh asa boga jalan. Piraku sugan Abah embung mantuan uing. Ari pakarepan si laing geus sakitu pantang mah nya kumaha si laing we. Ngan tadina dewek mah melang. Jadi henteu oge dewek ka si laing teh geus asa ka anak pituin. Najan si laing cicing jeung dewek teh ukur di bawah sangsara. Omong Abah Demung sanggeus lila ngahulang. Perkara kanya Abah jeung emak kuing katarima pisan bah. Cacak lamun basa eta uing teu ditulungan ku Abah, tangtu oge uing geus paeh kabawa palid. Demung gancang nempas. Perkara niat hayang mulangkeun ka nyeri apan bieu ge geus disebutkeun, lain karek 1 tahun 2 tahun lin. Ti saprak uing dikukut ku Abah, eta paniatan teh sabenerna geus nyangkaduk dina ati bah. Eta anu jadi sabab bangna uing soson-soson meuseuh diri teh. Hayang diajar ngulinkeun rupa-rupa pakarang. Bet kabeneran Abah ngayunkeun, cacak lamun bareto Abah remen ngahulag mah jigana uing moal betah cicing di dieu bah. Jadi tataharna teh memang geus lila. Ngan peda tara disebutkeun kanulian. Ari peuting ieu bet kabeneran asa manggih lolongkrang. Najan kitu uing moal rek maksa sangkan Abah biluk jeung ngarojong pakarepan uing. Dewek ngarti kana usiha teh si laing. Apan bieu geus disebutkeun. Dina empro mah dewek moal bisa ngahalang-halang. Tapi mun teh mah dewek aya niat nuturkeun si laing anu jadi dadasarna teh ukur rasanya
Perkara urusan si Laing jeung para menak dewek mah ukur sama taram-taram beral rek ngalaksanakeun pakarepan mah dewek bakal marengan lamun si Laing geus nyebut sanggup dewek baris nuturkan. Demung mencerong banget bapak kukutna, tapi batin anu nganteng meh welasan tahun peting eta beki eces ngaudatna. Mitra kaum dangu peting beki jempling jangkrik masih kitu keneh reang mapaesan jempling na peting angin letiknya kitu keneh ngahiliwir nambah nadang daunan ngan ayeuna mah kadengena syah patembalan kawas anu keur kokonoan. Langit rada angke betaya bentang anu tembong. Bulan anu bieu mucunghul teh ayeuna geus ngalelep deui tilem kahalangan ku mega anu ngaralayang. Atuh kaayaan teh jadi poek merdong. Kica-kica weting karicep liar bari mawa obor keur soranganeun. Teu kadenge sora naon-naon deui tayohna mah pangeus imah terus tali berak sare nyorang impiana sewang-sewangan. Mitra kaum dangu kocapkeun isukna harita teh wanci pecat sawed. Abah Demu ngahaja telelempangan ka mana-mana boh ngalasuluh atawa kahuma tapi sarengsena sasarap belum sampe kedua anak kukutna maranehanana ngawadul di hareup imahna. Tah ayeuna dewe kada kenanya. Omong bapak kukutna deui. Sanggeus meh nalila panengenang. Nah, pakarepan si Laing nu keur penting teh bakal cumpol lamun ukur dipigawe ku urang duaan. Tong nyaritakeun eta bah, anu penting mah niat urang masing keyang. Omong Demu. Teu bisa kitu. Urang ulah jol-jol gabruk kudu dipikir heula masing ngejaro. Kumaha carana anu bakal pihadeun jeung nguntungkeun. Lamun ukur ngandalkeun niat jeung kawani tur kaayaan urang ukur batan sakieu mah sarua we jeung ngahudangkeun maung hees. Terus urang ngasongkeun beung kana siungna. Maksud Abah urang kudu loba heula batur. Di antarana eta moal pimahieun ukur ngandalkeun tanaga duaan mah. Abah sanggup neangan deui batur? Demung nanya. Teuing nya henteu asana kudu neangan batur mah. Tembal Abah Demung. Atuh saha sih kowe pikir saha pijalmaeunana anu bakal sapuk jeung pakadepan si Laing Demung. Abah dewek oge daek soteh bakat kunyah ka si Laing. Ari nulian mah nyaho teuing. Dijawab sa model kitu atulang we Demung teh ngaulang caritaan bapak kukutna memang loba benerna. Atuh kieu we atuh Abah kieu Abah. Pakarapan uing anu sabenerna mah tong teuing ditembrakeun ka batur. Cukup ka urang duaan weh. Mun teh mah urang rek neangan balad bibitaan we ku anu sejen. Sanggeus mun teu sageuy mun teu haripet di tembongan pihasilan anu mucekil mah bibita ku penghasilan bah bibita ku duit. Nya urang coba ada tuh. Tembal bapak kukutna kalayan daria. Mitra kaum dangu dina emprona mah memang hese mapok balad teh
Sakitu geus aya bulana anu bisa katepungan tur daekeun diajak ngahiji teh ukur sabatara urang bae. Bari eta oge maranehna teh lesot tina sikap curiga. Ngan untungna teh anu kahareupna bapa kukutna. Cacak lamun manehna sorangan mah moal ieuh aya nu ngagugu. Bapa kukutna anu sok ngojok-ngojok sangkan anu sejen daekeun sabilulungan. Kitu oge daraekeun soteh cenah ukur pikeun sawaktu-waktu wae. Mun sakirana aya pihasileun anu kahitung mucekil. Keur naon abling-ablingan oge ari gegeleunana ukur sagede curug mah. Kitu. Sanggeus kitu demung tatahar pikeun nyang hareupan sagala kemungkinan anu baris tumiba. Salila maehna ngayakeun gawe babarengan, masing kalah kumaha oge jalma anu dikumpulkeun ku manehna teh anu teu baroga pikiran panjang. Sabab ukur ngandelkeun kaludeung jeung kawani wungkul teu beda ti ngumpulkeun ajag teu dah. Lamun dibere hate teuing pasti bakal ngaraweg. Kitu deui lamun dikerasan geus tang tumalik ngalawan. Tapi deui lamun hantem di paraban kana moal ka arah gawena da bakal hees kateterusan. Mitra kaum dangu, gancangna carita usum panen geus rengse. Huma ngahaja diberakeun heula. Ti ditu mah itung-itung sinareureuh. Pare geus diampihkeun ka leuit. Di kebon ngadadak combrek. Rame-rame deui engke lamun geus rek nincak ka usim ngiji. Eurihna dibabad. Terus dihuru cur hujan ngasek dimimitian melak pare dipaselangkeun jeung palawija. Sarengsena ngampihkeun pare demung ngahaja nepungan Aki Rangga. Ari pek di huma kasampak suwung, pangangguran ditatanyakeun pamatuhanana akhirna teu burung kapanggih. Lempangna lalakon hampir setengah poe lilana. Bubuhan katalian ku dulur, kula warga anu dianjangan teh teu asa jeung jiga dina lebah ngakuna, pokna oge asa katumbu deui babarayaan kitu. Syukur ari hidup geus pupulih heula mah jalo. Ceuk si Aki. Aki mah nanya sote bisi kolot hidup dedepen. Rek saminggu, rek 2 minggu hidup cicing di dieu top teh teuing. Taya halanganana. Tek wae sabetahna da lain jeung sasaha ieu. Omong pribumi. Demung ngarasa betah dadakuna mah pedah nu dianjangan loba pisan luangna. Rek nyaritakeun naon wae Aki Rangga teu oleh ngabijilan katerangan anu merna. Pon kitu deui tina persoalan tatanen. Timimiti bubuk letik tuncap tancap pepelakan tepi ka urusan anu patali jeung nagara di manehna geus nyampak anu matak demung asa manggihan guru. Pepeujeuh lo, di dieu mah ulah tepi ka kacaletot omong. Yen hidup teh anak Raden Suranangga. Omat, lain kuna naon Aki mah ngajaga bisi nya bisi ka emper-emper kamenak di dayeul. Saanu nyaho engke bakal jadi mamala keur diri hidup. Omongna bari basa keur ngobrol paduduan. Padahal mah nya Ki kajadian geus leuwih ti 8 usum tapi naha tepi ka ayeuna masih keneh tacan rengse-rengse. Walon demung. Kasep. Urang kudu apa? Rama hidup teh apan sakitu toh-tohanana ngabela Kanjeng Dipati teh. Ari Kanjeng Dipati apan sakitu dipikajeubna ku urang wetan mah. Dianggapna oge ulon-ulon karaman anu baha kana timbalan Kangjeng susuhunan. Jadi cek pangira Aki mah najan geus aya ulasna taun oge menak anu ayeuna kaos bakal terus ngudag-ngudag ka sakur jalma anu aya patalina jeung babarontakan bareto di tanah ukur. Terus dari hidup kudu apal apan papayung ukur kiwari teh dijenengkeunana ku Kanjeng susuhunan. Kitu deui sakur menak anu aya di sahandapeunana. Tah, nu mata kitu ayeuna teh geus ninggang kana babasan. Ganti menak ganti lalakon. Eta sababna Aki tarek pidajeuneuun pipiluan kana urusan anu aya patula patalina jeung nagara. Aki milih cicing da hate teu mikeun lamun kudu ulun ku maula ka anu teu sapuk jeung angen-angen. Nya da lembutan Aki mah teu caop ka urang wetan teh ti barita oge. Aki ti heula kungsi nyebutkeun pajar ayeuna aya pajar
ayeuna aya kulo bade dengean. Naon maksudna eta teh? Kitu pisan alo. Ayeuna teh aki mah anu rumasa ukur jadi somah di pasisian. Asa barangga ngigelan kapalai menak teh. Pamundutna toleh melual kapalaina kudu hantem di subadanan. Ari anu kareripuhanana mah nya bangsa somah-somah keneh rahayat. Mani asa teu kaur buluan geus puguhing sebat tenaga mah nyapikeun migawe rupa-rupa pancen nagara. Ladang makaya sorangan oge. Kudu wae aya nu dicaoskeun hanjengan pangagung. Paralun lain rek bahakana pisaur tapi da kumaha atuh rakyat oge batan sakieu kaayana nah. Pangagung kagungan hajat rahayat anu kudu nangkesna dimimiti salam sereh tapi kaingon-ingon nah. Sok bayangkeun Tah kitu mitra cenah dongeng jaman baheula. Basa Mataram ngajajah Tatar Pasundan nah lares kitu. Wallahu alam mangga bilahi nu terang. Nah kanjeng dalam anu kitu peta teh aki. Kanjeng dalam eta teh? Tanya Demung deui kalayan Daria. Aki ge teu apal. Mun mapai kapuhu nama ngan anu eces rahayat mah ukur bisa nyangga apa pancen. Ti luhur kitu kahandapna oge kitu. Malah mimindeng nama pamundut ti luhur teh sok ngabeukahan di jalan. Ngabeukahan di jalan. Pamundut di ditu datang na 5 di jalan ngabeukahan jadi 10. Mending lamun di zaman ayeuna mah di zaman kemerdekaan ayeuna ieu mah cek manganggang gitunya. Mending lamun misalkan di ditu 5 nepi ka rakyat 10 berupa sembako mah. Jadi mah makan sembako kieu. Cagur. Tah anu madak cek aki oge aki mah betah keneh cicing nyaung-nyaung di nu simpe ngalah teh loba dedengean. Ngan nya kitu deui ari hantem-hanteman nyingkurkeun maneh mah karunya deui ka anu lian. Ka anu sok marentah pamuntangan ka aki. Tah keur bulan hareup mah geura urang di dieu teh kudu nyaoskeun pelen hiji pek we hitung. Ti saban lembur kudu nyagikeun munding hiji. Kira-kira bakal sakumaha lobana anu dicaoskeun ka pangagung teh. Geus puguhing ari sabang sanding lalab rumbah jeung beas mah. Seuk beja barang caosan keur urang dayeuh teh ti mimiti minggu kahareup di kunjalan. Anu asalna ti pekidulaan mah. Demung ngahulang sakedeung bari ngagerentes di jero hatena. Minggu hareup. Nah kira-kirana bakal kalebah mana ngaliwatna? Guys, urang tutup we carita eta mah bisa kadangian kucak-cak bodas. Apan menak mah rea socana, rimbil cepilna. Ari geus urang kudu kumaha tuh Ki? Ditanya samodal kitu Aki Rangga tegancang ngajawab da puguh. Hese keur pijawabeunana. Sanggeus rada lila kakarakpok nyuara. Tapi elo aki mah yakin yan hiji waktu mah kaayaan teh bakal robah. Robah so teh lamun aya nu ngarobahna Aki. Demung gancang nempas. Pasti bakal robah Allah mah terenang geui ti bongkokna. Anu salah awal akhir bakal kaboker jeung kabendon. Pon kitu deui tah anu sok komentar ngahina dongeng Mang Anggang. Kuring mah teu sapamadegan Aki. Ari kahayang elu kumaha atuh? Kuring mah hayang nyieun tarekah moal masrakeun ka Gusti tembalna. Maksud teh tarekah anu nyaan Aki najan kudu ditebus ku pangorbanan anu rohaka. Ulah aki moal ngidinan jaluk. Aki Rangga gancang megat kalimah. Lamun elu boga paniatan kitu buru-buru geus singkahkeun ti ayeuna keneh. Ngarah jadi menak mah teu kudu ku cara naragal kitu. Hayang jadi menak mah teu kudu ku cara naragal kitu. Da lain hayang jadi menak kuring mah. Hayang naon atuh? Hayang mulangkeun ka nyeri bongan kahirupan kuring geus dikakaya jeung disangsara deungeun. Tembal Demung kalayan tandes tur dari. Waktosna mitra. Sep lan mun waktosna sep mitra. Mangga kena oge tos leus ieu teh tos leuleus mitra ngadongengeunanya. Lelenggutan ongkoh ieu teh. Hatur nuhun mitra kanu parantos manco sareng maparin komentar. Samang cenah maparin komentar. Kin kumanggang disuai-suai heula. Tapi kumanggang diaoskeun amina we heula nya mitranya. Kumargi manggangna tos teu kiat ieu teh capek mitranya.
tos tunduh manggang teh ieu teh ngarekam teh tabuh 12 kirang 12 wengi nya aya saha cenah mangkin urang suai-suai heula. Tah mitra aya Kang Alvin Junaidi mitranya. Assalamualaikum wilujeng siang manggang Cipatat Salumanco saurna hatur nuhun Kang Alvin Junaidi. Aya Kang Edi Junaidi Sampurasun Mang Haji sim kuring manco hatur nuhun Kang Edi Junaidi nya anu parantos manco deui. Aya teh Mimin Nur Cahya Waalaikumsalam Cisarua nya puncak hadir Pak Haji kumaha damang palawargi sadayana nu aya di kawasan Cisarua Puncak Bogor nya. Terus lami manggang teka puncak ieu teh aduh jadi kumaha masih araya keneh tukang bandrek bajigur didinya nya. Hatur nuhun baktos ka palawargi nu aya di daerah Cisarua Puncak Bogor. Aya Mamah Pipit Fatimah salam uber manco teras ngupingkeun dongeng ka meumeut ti manganggang saurna hatur nuhun Mamah Pipit Fatimah. Aya Dian Garsel mitra Dian Garsel derah mumpung nyalse manganggang saurna Mang Anggangnya sanes Mang Angga Mang Anggang teh dicandak tina basa anggang tebih gitu nya kumargi urang patepang di dunia maya janten tebih we akhirna gitunya. Tapi sanaos kitu tangtos nama selalu dekat di hati gitunya. Kajen pangangga kajen paanggang urang tetap raket di dunia maya. Hatur nuhun Teh Diana Garsel kumaha damang Teh Diana Garsel sabaraha yuswana masih anom katinggalina nya tapi tos resep masih resep keneh karena dongeng Sunda. Alhamdulillah tagening mudah-mudahannya penggemar-penggemar dongeng Sunda tengirangan teras manteng budaya ieu kanggo di pidangkeun ka masyarakat Sunda di sekuliah dunia kitu nya mitra. Aya Teh Suliani hadir manco manggang nuhun. Aya Wa Ibu hadir manco manghaji nuhun. Mamah Tita satiasa tuwe ka haji berkah saurna hatur nuhun. Aya saha deui tah mangga aya manco Mang Anggang ti Cililin Nur Jamilah teh saurna hatur nuhun Teh Nur kumaha damang musim naon di Cililin. Aya Kang Cepidodi nya manco Mang nuhun. Aya Kang Jenal Aja assalamualaikum waalaikumsalam Mang Haji abdi Jenal ti Subang. Lanjutkeun dongeng anak silumana Mang Mangga nya kin ku Mang Anggang dilanjutkeun deui dongeng anak silumana. Naskahna teh acan siap kin we antosannya kin oge di pedara hatur nuhun. Aya Kang Jajang Rukmana Kang Haji panas pisan cenah halodo teh mugi asik enggal dilungsurkeun hujan ku Allah amin. Supados teu ngebul Kang Haji muhun laresnya musim halodo ayeuna teh nya musim halodo tapi mudah-mudahan mungkin paling dina kaping Desember nya. Kaping Desember biasana tos hujan mudah-mudahannya janten tiis sareng teu ngebul teuing. Hatur nuhun Kang Jajang Rukmana. Aya Kang Entis Sutisna siap bos nuhun. Teh Perintina Ning sami-sami. Aya apa adanya deh cenanya akuna teh apa adanya deh cenah. Mugi Mang Haji sehat ageng milik salam baktos Mang Ayu di soreang hatur nuhun. Teh Ayu Muniro rampes PIK 2 manco nuhun. Mamah Mimin Nur Cahya mugi seenggal namang deui Pak Haji muhun nya alhamdulillah. Ayeuna teh nuju ka Serang Balikat manggang teh ya aduh.
Hatur nuhun Mamah Mimin Nur Cahya, Kang Resul Sundawa Derman siap manco Mang Haji hatur nuhun. Kang Marwan saja tambah seru Mang diantos episode saterasna hatur nuhun. Aya Kang Boris Soekarno Kalijati nya Kalijati Subang tader cenah cager. Hatur nuhun Anita Parel, Kang Ade Soekarna, Kang Holil wae hatur nuhun. Kang Teh Feni Fitriani siap Kang Demung cenah Mang Haji. Mohon Glad mohon gitu nya. Nuhun Teh Feni Fitriani. Aya Umi Wiwi hadir ngadawukeun dongeng maanggang heula serta acan aktivitas anu sanes. Hatur nuhun. Baktos kepala wargi sadayana anu aya di kampung Bahbul nya Buhbul aterpi Bahbul Tarangkas Bitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Aya saha deui kin cobi urang suai-suai di sakedapnya mitra. Alhamdulillah aya Mamih Ratu Nur ngadangukeun amang ngadongeng. Mun hatur nuhun Mamih Ratu Nur. Aya Teh El Hatman Cianjur hadir manco Mang Haji hatur nuhun. Neng Alika nya assalamualaikum saur Neng Alika tageuning. Bismillah alhamdulillah abahku kangen suantena abah waktos ngaoskeun doa sapu jagat. Masyaallah indah sahdu masyaallah mugi Abah sehat panjang yuswa mugi tiasa deui angkat ka kota suci Mekah Madinah bin Robin barokah rayu-rayu abah watur nuhun. Neng Alika. Aya Mama Sigit assalamualaikum hadir Kang nuhun. Aya Kang Ruslan nuhun. Teh Siti nuhun. Aya Teh Isna Masda siap ngiring manco manggang. Salam baktos kasadayana mitra dongeng manggang hatur nuhun. Aya Kang Pangkeh Duyung Rampes Mang Haji Cikarang hadir selalu saurna hatur nuhun. Aya Kang Nanang Heryana manco Mang Haji hadir hatur nuhun. Kang Dede Sulaiman hatur nuhun. Tos medar deui cenah nu enggal mugi sukses salamina ka grup admin dongeng katambi ku sadayana para wargi sadayana nuhun. Aya Teh Ratna Antasari Wilujeng sonten baraya Sunda wilujeng lalason kasadayana saurna hatur nuhun maanggang dongeng nakatampi kalayan bingah diantos episode anu salajengna mangga ieu nya diteraskeun ku maanggang. Hatur nuhun Teh Ratna Antasari. Aya Teh Nia Kurniasih hayu waalaikumsalam saurna nuhun. Aya Mamah Tita pamegat mah kawon ku istri saurna cobi abah demung nu disebatkeun jagoan ari ku istri mah kawon cenah watir pisannya cenah sami cenah haji ge kawon ku istri mah cager cenah kitu nya nuhun. Aya Kang Didi Saidi ngiring manco Kang Angga hatur nuhun Kang Didi Saidi. Aya Teh Ratna Komalasari manco dongeng teh meni rame nuju manco sambil ngopi saurna nuhun. Bunda Atikah Nani manjo Pak Haji nuhun kegoke. Aya Mamah Tita Bunda ras Haji rezeki tos aya nu ngaturkeun we teu ditongton kudu teu ikhlas sareng sok ngahina mah da kege sok malika diri sorangan. Ucapan adalah doa insyaallah haji berkah selamat hatur nuhun. Mohon nu matak cenah aya nu nyarioskeun wae cenah mang antep wae cenah tong diblokir da panginten komentar kitu oge teresep kadongeng maanggang ayeuna urang bari naon memaksa anu teresep kitu nya. Ieu mah kanggo nu resep we lah nya. Kanggo nu resep wae. Hatur nuhun. Da moal tiasa dipapaksa ari ngadongeng banyak mitra. Aya Kang Puriding hatur nuhun. Kang Zoer nya nuhun pisan Mang Anggang resep pisan kena dongeng demung jeung anak siluman favorit si abdi Mang Anggang. Hatur nuhun kinnya. Anak siluman urang ngawitan deui. Alhamdulillah akhirna dongeng natos dipedar deui ranca ekek saur Teh Marina-rinanya.
aya Kang Puriding, aya Kang Yusuf Sutisna, aya Kang Bung Yatno nya, aya Kang Goneah Project diantos dongeng salajengna Mang Haji sauna atosnya atos mendar nu kagenep mah. Ieu Kang Goneah Project komentar di episode kalima mangga kantun didangukeun dina episode kagenep atos ditayangkeun ya kamari. Aya nu terakhir teh Kang Entar nya, Kang Entar sana ti wewengkon Ciamis. Waalaikumsalam. Hatur nuhun mitra palawargi kaum dangu sadayana anu parantos maparin komentar, mugia sadayana dipasihan kesehatan, kaberkahan, mulus rahayu berkah, salamet mitra.